Wajibu jeung wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafatu lil hawadisi wa ma'nahu jeung ari manana ieu sifat mukhalafatu lil hawadisi eta annahu sanyanyana Allah ta'ala eta laisa mumatsilan teu aya umpamana Allah lil hawadisi aya Allah eta mumasilan aya Allah eta mumasilan anu nyaruaan lil hawadisi kasabeh anu palaisa maka teu aya tahu Allah ta'ala tahu ka Allah naon yadun anahan wala ainun jeung anan wala udunun jeung ciri jeung teu aya jadi wala ghairu dalika jeung teu aya ka Gusti Allah apa dalika eta kabeh sifatul hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar-anyar wadiduha jeung ari lalawanana ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi eta al-mumasalatu sifat mumasalah wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi eta annahu sanyanyana Allah ta'ala eta laukana lamun kaayaan Allah ta'ala eta mumasilan nyaruaan lil hawadisi kasabehana lakana maka tangtu ya Allah eta hadisan anu anyar wa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu wa yajibulan wajib bihaqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala apa al mukhalafatu lil hawadisi sifat al mukhalafatu lil hawadisi artina beda mukhalafat beda Allah lil hawadisi nyulayaan Allah kasakabeh anu anyar wa ma'nahu lan utawi manane sifat mukhalafatul lil hawadisi iku annahu satuhune Allah ta'ala iku laisa ora nono ya Allah iku mumasilan mapadani lil hawadisi kedewe piro-piro kang anyar palaisa maka ora nono iku tetep lahu kedewe Allah yadun apa yadun tangan wala ainun lan ora nono ya Allah wala ainun lan ora nono ya Allah ainun netra wala udunun lan ora nono kuping wala ghairu zalika lan ora nono ya Allah mengkono mazkur min sifatil hawadisi ku tetep saking piro-piro sifat kang anyar wadiduha jalan utawi lalane sifat mukhalafatu lil hawadisi iku al mumasalatu mapadani wa dalilulan utawi dalilai iku tetep ala dalika ing atase mengkono sifat mukhalafatu lil hawadisi iku annahu satune Allah iku laukana lamun ono ya Allah iku mumasilan mapadani lil hawadisi kedua piro-piro kang anyar lakana maka yakti ono ya Allah iku hadisan kang anyar
wa huwa lan utawi lakana hadisan iku muhalun mustahil. Wa ya qauluhu wa yajibu fi haqqi talal mukhalafatu lil hawadisi. Wajib dina hakna Allah taala nawan al mukhalafatu lil hawadisi kasifatan kusifat al mukhalafatu lil hawadisi anu hartina beda Allah lil hawadisi kana sakabeh pirang-pirang anu anyar anu maksudna yajibu fi haqqi taala di dieu nyaeta wajib akliyah wajib akli anu artina pasti Allah kasifatan ku sifat mukhalafatu lil hawadisi beda Allah jeung sakabeh anu anyar. Jadi judulna eta beda Allah jeung sakabeh anu anyar artina mukhalafatu lil hawadisi. Mapadani kedewe piro-piro kang anyar nyulayaan Allah pikeun sakabeh kana sakabeh anu anyar mencek bahasa urang mah beda Allah jeung sakabeh anu anyar artina mukhalafatul lil hawadisi teh tegasna henteu aya titik persamaan antara Allah jeung makhluk. Beda Allah jeung sakabeh anu anyar teh bersihkeun nama henteu aya titik persamaan antara Allah jeung makhlukna dina sagala bidang jeung segi gitu. Jadi teu aya titik persamaan. Eta al mukhalafatu lil hawadisi. Wajib wajib cek akal anu wajib di dia wajib cek akal teh nu patok anana alias definisina anu parantos nya terus dibahas di payun maksudna kaharti ku akal gorizi lamun pangeran teu aya titik sama jeung makhlukna ku akal gorizi di kahartieun ya ku akal gorizi lamun pangeran teh teu aya titik samana jeung makhlukna. Aina sabalikna wa aksuhu teu kaharti ku akal gorizi lamun tah teh mah pangeran aya titik sama jeung makhlukna. Eta lawanan perkataanana eta aya titik sama. Terus anu kadua wa yajibu piakitalal muhalafatu lil hawadisi pandangan hukum syara terhadap pendapat hukum akal wajib Allah kasifatan ku sifat mukhalafatu lil hawadisi. Ya pandangan hukum syara ngagaduhan 3 poin ya 3 rum. Kahiji pandangan cek hukum syara terhadap pendapat hukum akal wajib Allah kasifatan ku sifat mukhalafatul lil hawadis hiji ngawajibkeun ka sakabeh jalma mukallaf cek hukum syara oge bahwa yen kudu nekadkeun kalawan penjelasan jeung komentar oge resikona seperti tos dipayun dina tanggapan sifat bako. Jadi hukum syara oge ya pandangan hukum syara terhadap karena hukum akal wajib Allah kasifatan ku sifat mukhalafatul lil hawadis ge nya
pendapatna ngawajibkeun hukum syara ka sakabeh jalma mukallaf bahwa yen kudu nekadkeun nya kana yen Allah teh kasifatan ku sifat mukhalafah lil hawadis. Kadua hukum syara oge ngabenerkeun ya, terhadap hukum akal kana wajibna Allah kasifatan ku sifat mukhalafatul lil hawadis. Ngabenerkeun oge memperkuat jeung ngajelaskeun kana yen Allah teh kasifatan ku sifat mukhalafatu lil hawadisi kalawan dauhan Allah subhanahu wa ta'ala dina tungtung surah Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pandangan hukum syara terhadap pendapat hukum akal wajibna Allah kasifatan sifat muhafatul lil hawadis. Jadi poin anu kadua hukum syara ge ngabenerkeun tur memperkuat jeung ngajelaskeun kana yen Allah teh kasifatan sifat mukhalafatul lil hawadisi kalayan biqouli ta'ala akhir surat Al-Ikhlas teh walam yakul lahu kufuwan ahad anu hartina wallahu alam bil muradi walam yakun lahu henteu aya anu nyarupaan lahu ka Allah kufuwan ahad saper karaoke jadi dua ayat ieu sah dipakai dalil nakli karena sifat mukhalafatu lil hawadisi. Ya. Pandangan hukum syara anu kadua terhadap pendapat hukum akal wajibna Allah kasifatan sifat mukhalafatu lil hawadis. Pandangan katilu hukum syara terhadap hukum akal wajibna Allah kasifatan sifat mukhalafatul lil hawadis teh anu aya dina maksud fi haqqihi ta'ala. Yen sifat mukhalafatul lil hawadis di Allah eta adalah hak Allah lain peda ditetepkeun ku ulama ahli tauhid jeung saterusna ya. Jadi titik sasaranana ya pandangan hukum syara ya terhadap hukum kana hukum akal wajib Allah kasifatan mukhalafatul lil hawadis dina kalimat fi haqqihi ta'ala. Fi haqqi ta'ala teh berarti ing dalam hak Allah taala ya dina hakna Allah taala bahwa yen nya cek hukum syara oge sifat mukhalafatul lil hawadis di Allah eta adalah hak Allah lain peda ditetepkeun ku ulama ahli tauhid jeung saterusna nya teu gumantung ya. Jadi penjelasanana fi haqqihi anu aya dina sifat idam jeung baqa sameme hawadis wujud pangeran parantos kasifatan ku mukhalafah ya, kasifatan ku mukhalafah hawadis nu aya dina sulhi qadi